kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Kasauran Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, anta hurun mimma anta anhu aisun wa abdun lima anta lahu tamiun. Anjeun merdeka tina perkara anu teu dipikahayang ku anjeun, jeung anjeun budak tina naon anu dipikahayang ku anjeun. Artina nalika anjeun teu mikahayang kana suatu perkara, maka anjeun bakal merdeka tina eta perkara. Artina moal diperbudak ku eta perkara. Jeung sabalikna nalika anjeun mikahayang kana suatu perkara, maka anjeun bakal diperbudak ku eta perkara. Contohna mun anjeun mikahayang kana lobana harta, maka anjeun ngayakeun rupa-rupa cara, rupa-rupa usaha, rupa-rupa ide, rupa-rupa ikhtiar, jeung ngaluarkeun sagala daya, sagala upaya, memeras keringat, memutar otak, membanting tulang, bekerja keras siang malam. Teu cukup ku 8 jam sapoe, ditambahan 12 jam. Teu cukup keneh bae, ditambahan 2 jam, 16 jam. Nepi ka poho, ka indung, ka bapa, lali ka anak istri, hilap ka baraya, teu eling ka Gusti nu kagungan maha suci. Talamun hirup anjeun nepi ka kituna, kualatan anjeun hayang loba harta, mangka anjeun teh geus jadi hamba kahayang, geus jadi budak kahayang, geus diperbudak ku kahayang. Artina ari jama anu merdeka mah hirupna di alam dunya teh teu dumasar kana kahayang, tapi dumasar kana pangabdian, nyaeta kana pangabdian ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaha bedana? Bedana ari nu dumasar kana pangabdian ka Gusti Allah mah tekadna, ucapna, lampahna, dayana, upayana, gerakna, mikirna, cicingna teh lain karena kahayang, tapi karena naon? Karena Allah kehet. Ayeuna tanyakeun ka diri urang sorangan, ai urang hirup di alam dunya meunang hayang lain. Lain anjeun hirup di alam dunya teh lain meunang hayang anjeun, tapi meunang Gusti Allah. Tak kusabab hirup anjeun menang Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, mangka anjeun ulah jadi hamba salianti hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Artina pangabdian anjeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ulah kailehkeun ku kahayang anjeun kana kasenangan dunya, kana lobana harta,
kana gelisna wanita, kana megahna tahta jeung sajabana. Mata geraniatan ti ayeuna tekad ucap lapah anjeun, gerak jeung cicingna anjeun, digawena jeung istirahatna anjeun, lahirna batina anjeun kabeh sejak lillahi ta'ala. Kabeh karena Allah, lain karena kahayang. Ayeuna mun hayang loba harta, teu minggeus loba harta rek kumaha? Rek dipake ibadah, rek ibadah mah teu kudu ngadaguan loba harta, kaseprak we pigawe ibadah mah ayeuna sakumaha anjeun ayana. Da Gusti Allah mah teu ngahesekeun, teu minta syarat loba harta. Ari soal harta mah rek saeutik rek loba sarua alusna kerjama-jama anu arimanna. Anjeun saeutik hartana alus, disebut alus sabab ringan hisabna. Anjeun loba hartana alus, disebut alus sabab bisa dipake nanjeurkeun agama. Gitu. Jadi supaya jadi jama anu merdeka, geura obean pergerakan anjeun dina ieu kahirupan dunya. Gerakna anjeun dina ieu kahirupan dunya teh ulah tina kahayang kana kahayang, tapi kudu tina lillahi ta'ala kana lillahi ta'ala. Eta ngaranna gerak pengabdian. Jalmana disebut hamba Allah. Gitu. Ari kahayang dina istilah agama disebut naon? Disebut hawa. Ayeuna menilih kana sajarahna manusia, ari hawa teh nyaeta anu nyilakakeun ka Adam. Adam dikeluarkeun tina kasenangan jeung kanikmatan uhrawi. Ari kasenangan uhrawi teh nyaeta kasenangan jeung kanikmatan anu leuwih alus tibatan kasenangan jeung kanikmatan duniawi. Nyaeta sasakalana teh atawa sababiahna teh atawa syariatna teh nyaeta akibat tina nuturkeun kahayang. Hayang naon? Hayang langgeng dina eta kasenangan jeung kanikmatan. Di mana bijilna eta kahayang? Nyaeta ti hawa. Nyaeta hawa anu kapangaruhan ku iblis. Artina ari kahayang eta mangrupakeun sabagian tina perkara anu digunakeun ku iblis sebagai alat untuk memperdaya Adam. Ari Adam teh manusia, ari manusia teh anjeun. Sehingga manusia anu dijurungkeun ku kahayang eta teh berpotensi ngelampah kana suatu pagawean anu ngarumpak kana larangan Gusti Allah. Kadituna nalika seorang manusia melanggar kana larangan Gusti Allah, mangka eta manusia teh bakal dikaluarkeun tina kasenangan jeung kanikmatan uhrawi. Lamun dina konteks kahirupan orang ayeuna di alam dunya mah kasenangan jeung kanikmatan uhrawi teh di mana ayatna? Nyaeta di hadiratna Gusti Allah. Naon wujudna? Wujudna teh nyaeta
ibadah atawa pangabdian. Naon hartina? Hartina jalma anu diperbudak ku kahayang moal aya kasenangan jeung kanikmatan dina ibadah. Gitu. Jadi mun ente osok ibadah tapi teu karasa senang, teu karasa nikmat dina eta sajeroning ibadah, boa eta teh nandakeun yen ibadah anjeun teh masih keneh karena kahayang atawa hatekna pinuh keneh ku kahayang. Nu hayang mah beda jeung nu ngabdi. Ari nu hayang mah ibadahna teh elingna teh mujina jeung ngagungkeunana ka Gusti Allah teh ngan sabuat keur aya kahayang wungkul. Ari geus dicumponan kahayang nama edan deui heueuh. Di elingna teh sabuat keur aya kahayang, ari kahayangna geus dicumponan mah teu eling deui. Jadi edan deui, edan eling. Sedangkan ari nu ngabdi mah teu kapangaruhan ku kahayang. Rek keur aya, rek keur eueuh kahayang, rek dicumponan, rek teu dicumponan kahayangna tetep mayeng dina ibadahna. Konsisten zikirna, konsisten salat pentingna, konsisten ngajina, sedekahna, puasa sunahna jeung sajabana jeung teu kajebak ku pragmatisme. Ari pragmatisme teh nyaeta kahayangna jeung pamikiranna teh pondok ngan semet kana aliyah dunia hungkul, ngan semet duniawi hungkul. Kadituna tomak teu ngarasa puas, teu ngarasa cukup kana naon anu dipaparinkeun ku Gusti Allah tina rupa-rupa barang dunya, tina rupa-rupa kanikmatan dunya. Boh anu dipaparinkeun melalui ikhtiarna, boh anu dipaparinkeun tanpa melalui ikhtiar. Jadi selalu ngarasa kurang, tina ngarasa kurang teuing manehna ngudag-ngudag kana naon anu can aya di manehna. Borang teu beunang diudag puting, borang jeung puting beak dipake ngudag-ngudag kahayang. Mata cek sabda Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, iyyakum wa tamak fa innahu fakrun hadir. Kuring mangsiunkeun ka diri aranjeun nyaeta sieun anjeun kena ku sifat tamak. Sabab ari sifat tamak eta mangrupakeun kapakiran anu nyata, kapakiran anu hadir di dunya. Upana teh sifat tamak. Hartina rek sakumaha wae lobana harta banda nu aya di anjeun, nalika dina hate anjeun aya sifat tamak, maka saestuna anjeun lah jalma anu pakir sabenerna. Komo lamun eta harta banda teh ngan saukur dipake kana kasenangan jeung kanikmatan duniawi hungkul, teu dipake jeung kasalamatan jeung kanikmatan engke di poe akhirat. Tamun anjeun saperti kitu, mangka anjeun baris diperbudak ku eta harta jeung dipermainkeun ku dunya. Mangkanatnya tuhul akhirah jama Allahu samla wa ja'ala ginnahu fi qalbi wa atat dunya wa hiya ragima wa mangkanatnya tuhul fi dunya faraqallahu alaihi amra wa ja'ala faqrahu baina aimaihi wa man yatihi minad dunya illa man kutiba lahu. Sahajama anu udaganana akhirat
mangka Gusti Allah baris ngumpulkeun urusan eta jalma anu acak-acakan, jeung Gusti Allah baris ngabeungharkeun hate eta jalma, jeung dunya bakal datang ka eta jalma dina kaayaan pasrah, jeung sahajana anu niatna keur di dunya wungkul, mangka Gusti Allah anu baris ngacak-ngacak urusan eta jalma, jeung Gusti Allah ngajadikeun kapakiran dina pandangan eta jalma, jeung dunya moal datang ka manehna kecuali ngan sabatas anu geus ditetepkeun ka dirina. Eta cek sabda Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sedengkeun cek firman Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, ya dunya uhdu mimman khodamani wastahdi mimman khodamaki. Hei dunya, sujud anjeun ka jalma anu sujud ka kaula, jeung perbudak ku anjeun jalma anu sujud ka anjeun. Kitu da eta teh mun hayang apa mah peletna dunya, hartina dunya bakal kapelet ku jalma anu sujud ka Gusti Allah. Ari sujud di dinya bimakna ngabdi. Jadi ari kanu ngabdi mah dunya teh teu diteang oge datang sorangan, datangna dina kaayaan menyerah, dina kaayaan pasrah, dina kaayaan hina. Hartina bisa ditewak tanpa susah payah. Sedengkeun ari kanu teu sujud ka Gusti Allah mah dunya teh linghas, kudu diteteangan, pokok tetengan kaditu kadieu bari cantang tu kapanggih. Ari geus panggih giliran rek diudag kadon lompat, atuh kudu diudag-udag, kudu lompatan udag-udag dunya bari cantang tu benang. Dina benangna oge dunya teh teterjelan benang dua lesot hiji, hiji perebutan jeung batur. Hayang benang teh kudu pasya heula, kudu bersaing make rupa-rupa intrik, kudu siku kiri siku kanan jeung sajabana. Tungtungna teh sibuk-sibuk teu puguh beunghar mah henteu, tapi waktu jeung energi mah beak. Pamajikan dicukupan mah dicukupan ku duit jeung ku fasilitas, tapi kurang perhatian jeung kasih sayang. Tungtungna selingkuh jeung supir. Anaknya kitu deui teu betah di imah, betahna di diskotik. Kolot nyerewek wae minta dilomok geus 3 kali lebaran teu pulang kampung. Jangan poin. Akhirna teh acak-acakan urusan jeung anak, urusan jeung pamajikan, urusan jeung kolot jeung mitoha jeung dulur jeung baraya. Anu tadina bersatu teh jadi bercerai-berai, anu tadina baik-baik saja teh jadi acak-acakan. Naon hartina loba harta tapi eueuh kabarokahan, naon hartina loba harta tapi hate kasiksa, eueuh kajembaran, eueuh kasugemaan. Cek pandangan batur mah heueuh manehna teh jalma beunghar, loba hartana, loba bandana, tapi cek pandangan manehna mah pakir kene sabab Gusti Allah geus ngajadikeun kapakiran tina pandanganna. Akibat anu dipikahayangna ngan sabates kana kasenangan jeung kanikmatan dunya hungkul. Kitu kanu loba oge geus teu ngarasa cukup, komo kamu saeutik kitu. Eta mah moal aya anggeusna, lamun geus saperti kitu mah can nepikeun ka asup kana liang lahat mah eureun-eureunna teh nalika nyawa dicabut tina badan. Tah ti mana sasakalana eta jalma bisa nepi ka saperti kitu akhirna.
sasakalana teh nyaeta tina Hawa. Memang ari Hawa teh jajadian Gusti Allah pasti aya gunana. Ngan orang sing sadar, sing ingat, sing waspada, sing taliti, ulah salah posisi. Ulah anjeun anu ditumpakan ku Hawa, tapi Hawa anu kudu ditumpakan. Motor pikiran ku ente. Ulah nuturkeun Hawa, ulah dipimpin ku Hawa, tapi anjeun anu kudu mimpin Hawa, tapi Hawa anu kudu nuturkeun anjeun. Jika terang dina surat Shad wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah, jeung anjeun ulah nuturkeun hawa sabab ari nuturkeun hawa teh eta matak nyasarkeun anjeun tina jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah. Jadi sing ingat heuh ari kahayang anu ngaluarkeun anjeun tina rahmat karidhoan Gusti Allah eta ngaranna Hawa. Sedengkeun ari kahayang anu masukkeun anjeun kana rahmat karidhoan Allah eta ngaranna taufik. Jadi setiap muncul kahayang dina diri anjeun tong langsung dieksekusi, tong langsung sumuh daud, tong langsung hayu. Pariksa heula eta kahayang teh maha kaasup kana Hawa, maha kaasup kana taufik. Lamun kaasup kana taufik prak pigawe, migawe na disebut hidayah gitu. Artina dina ngalakonan hirup di alam dunya urang kudu pandai-pandai memilah-milah kahayang, kudu boga filter. Nyata filter anu bisa nyaring kana kahayang. Filter nate nyata ilmu agama. Tanpa ilmu agama hirup anjeun di alam dunia bisa berantakan, diantarana ku sabab anjeun katipu ku kahayang anjeun sorangan. Lamun dina konteks perjalanan spiritual mah sifat tomak teh eta mangrupakeun hiji hijab anu ngahalangan anjeun tina naik kana darajat anu luhur di hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tet dina riwayat dicaritakeun dina hiji zaman aya hiji ulama nyaeta di zaman dinasti Seljuk, ulama besar di zaman harita. Manehna boga hiji muridna geus jadi ulama, hirup papisah pajauh jeung eta ulama besar. Muridna teh geus boga murid deui, muridna ge loba. Eta ulama anu jadi muridna teh hirupna teh sangat sederhana. Pagaweanana teh jadi nalayan, nalalauk di laut. Sapopoena nu didahar ku manehna teh ngan jeung sesa-sesa lauk, jeung tulang-tulangna masih narempel dagingna saeutik. Manehna geus hirup bertahun-tahun seperti kitu, meureun carita mah arek menerapkan gaya hidup zuhud. Tapi geus bertahun-tahun berjalan manehna ngarasakeun yang dina perjalanan spiritual teh teu aya peningkatan, teu ningkat-ningkat. Manehna bingung ieu naon masalahna, kuring hirup geus zuhud, ibadah geus totohan, tapi derajat teh teu ningkat-ningkat, makom teh teu naik-naik. Nya naon ieu teh masalahna? Akhirna manehna ngutus ka salah sahiji muridna pikeun datang ka guruna, pikeun nanyakeun, pikeun menta wasiat, pikeun menta nasihat. Singkat carita eta muridna teh datang ka guruna eta ulama. Ayeuna nepi ka tempat eta guruna ulama besar teh
eta muridna teh terheran-heran maknya aya ulama besar, tokoh besar, tapi hidupna bergelimang harta, kakucatkeun imahna oge mir ibarat istana, perabotan-perabotan serba mewah, kendaraan-kendaraan mewah, pemajikan lain hiji jeung garulis, pelayan-pelayan, tukang-tukang kebun jeung sajabana, seolah-olah siga seorang raja lain siga seorang ulama. Tuh manehna panggih jeung eta guruna tina guruna tuh nepikeun maksudna abdi ka dieu teh diutus ku guru abdi anu jenenganna ieu nyaeta dipiwara nyuhunkeun nasihat kanggo guru sim abdi. Tuh cek eta ulama bejakeun ka guru anjeun ulah wae mikiran dunya ngan sakitu-kituna wasiatna teh. Oh eta muridna teh terbingung-bingung, manehna anu beunghar, manehna anu siga raja, manehna anu bergelimang harta, tapi naha nitah ulah mikiran dunya ka guru kuring anu hirupna sangsara. Dina kaayaan bingung teh manehna balik deui, tuluy datang ka guruna, ditanya ke guruna, naon nasihati tuan guru? Dayanana teh cenah pangersa ulah hayu wae mikiran dunya, ulah hayu wae mikahayang kana dunya. Panadenya gitu manehna langsung curi, sabab memang bener kanyataanana manehna dina hirup sapopoena teh aya keneh jorojoy kana dunya. Lamun keur dahar jeung tulang lauk tuluy terlintas dina hatena, ieu teh lamun aya dagingna mah pasti ngeunah gitu. Eta nandakeun dina hatena aya tomak, teu ngarasa puas, teu ngarasa sugema, teu ngarasa cukup kanu aya nyaeta kanu geus dipaparinkeun ku Gusti Allah ka dirina. Jadi teu bisa menikmati hirup sabab ngarasa kurang, mikahayang kanu eueuh, mikahayang kanu can aya, sehingga teu bisa menikmati, teu bisa mensyukuri kanu geus aya. Ta eta kaasup kana sifat tomak, eta teh mangrupakeun hijab keur jama-jama anu keur menempuh perjalanan spiritual.